beberes di imah enggeus, ngepel enggeus, tinggal gegerohan. Gegeroh lah. Sakieu mah teu loba ieu gegeroh tidak mudahan lagi saha. Geus beres ieu mah tinggal istirahat. Rek sare berang-berang. Gimana wae dan kuikan Bandung si Dede ke Gegero. Memang kumaha kitu mun teh Dede ke Gegero? Aya bukan namanya cerita burang ka jerak. Si Dede tumben naik Gegero. Rek naraon sih marane ka dieu ngaganggu wae batu keur barang gawe. Teuing da si Nuni niatna teh rek meuli seblak tapi malah mengkol ka dieu. Resep we kamari ngomongna. Ngomong soal naon gitu kamari? Eta kamari ngobrolkeun soal lemak. Rek ka warung ge kuat dipegat heulang rek ngajakan ngobrol. Oh, jadi maksudnya maneh teh rek balas dendam soal kamari. Emang kamari maneh balas dendam soal naon? Eta kamari rek ka warung meuli Mama Lemon dipegat heulang rek ngajak ngobrol. Terus maneh rek naon atuh jigigan ka dieu juga tuh rek meuli seblak mah. Pan maneh keur gegero, pasti make sabun Mama Lemon atau Sunlight. Nya terus naon atuh maksudna? Sekalian atuh maneh mandi. Nah, make sakalian nitah mani. Emang naon kitu urusana? Nek nempokeun we da teu ngarti. Naon si maneh maksudna nikah mandi? Kumaha urang rek mandi rek moal oge. Maneh atuh mandi make sabun Mama Lemon atau Sunlight, me lemak tina awak maneh leungit. Emang bisa gitu ngaleungitkeun lemak mandi make ieu Mama Lemon atau Sunlight? Maneh di kamari pikeun ka ayeuna koplak teh cager-cager. Ih, jelema teh menyasa ku kararojak ieu. Adegan di balik layar. Action. Yang sering banget. Action. Kela. Teuing da si Nuni niat. Action. Eta we kamari ngomongkeun soal lemak, ka warung ge kuat diajak ngobrol heula. Gitu Lin. Action. Eta kamari ngobrolkeun soal lemak, kuat rek ka warung ge dipegat heulang. Action. Kan maneh keur Action. Action. Tamane mandi make sabun Mama Lemon atau Sunlight, me aweut lemak anuna beuteu. Action. Tamane mandi non? Action. Tamane mandi make sabun Mama Lemon atau Sunlight, mandi. Astagfirullahaladzim.